mang, we. Ya biasanya pegawai naik balik. We, mang. Dibere lah sisa-sisa produksi basreng. Mang, ka dieu mang, mangga, mangga. Eta menta we ka bos desok dibere ieu. Cobaan heula tong waka ieu. Coba. Bos. Gelah. Bos. Kalau saya bilang gelah Ya, ya. ari ente apal aturan teh mun di pom tong ngagunakeun HP tuh. Masing teu ngarti bahasa Inggris ge atuh santeuna eta teh gambar HP dicoret. Biasana ka pemini meureun zamannya pas ka dieu nora. Bisa sopan teu? Hah? Aing pembeli. Cik atuh marancahan jelema teh make otak geura atau make emosi. Barijeng teu kenal sia ka aing. Saumur-umur kapom kakaraeun aing manggi pagawean nu jiga kieu macem tai. Nah, bisa karekrut aing ngapagawe model kieu anjing. Bangun keur mabok tah nu ngarekrutna. Dengekeun heula, Bos. Sorry bro. Bos. Iklan lah. Ya nya eta HP teh aya listrikan sementara di dieu aya bensin ke mun nyamber kumaha sia yang ceuli sia kaduruk. Ke ari geus aya musibah mah da angger aing nu kudu tanggung jawabna. Ieu da ari teu koslet mah moal nyamber ieu. Lah, teu jadi aing malah. Deukeun duit deukeun lah. Najis. Ya sakirana teh bisa nurutkeun peraturan mah tong meuli bensin di dieu kan nu lain we jig meulina. Disumpahkeun sing teu payu. Anjing. Si. Suke bangkrut pomi ieu. Nah, jig wae teu meuli ka dieu ge lah. Geus puguh di aya tulisan tah. Kitu dari teu bisa bahasa Inggris teh ripuh. Sih kudu cinta bahasa tapi bukan berarti ulah diajar bahasa Inggris. Tah, didinya pentingna bahasa Inggris teh. Matakan ayeuna maraneh geura dialajar bahasa Inggris, diajarna kumaha jeung make naonnya seperti biasa make Udictionary. Karena Udictionary mah adalah kamus modern anu bogaeun fitur-fitur anu keren. Contoh fiturna nyaeta kamera translate. Jika kieu ya. Jadi mun aya tulisan bahasa Inggris dina naeun we nya dina barang tinggal fotokeun we, ke bakal muncul hasil terjemahanna. Tuh kan halusnya. Terus aya deui fitur nu ngaranna conversation translate. Jika kieu ya fiturna. Jadi mun maneh ek ngubah tina Indo ka Inggrisnya, tinggal VN-keun we langsung kata-katana. Misalkeun, halo, apa kabar? Hello, how are you? Tuh kan halusnya. Nah, matakan tong mikir lila-lila lah buruan download aplikasi Udictionary. Linkna aya di deskripsi video ieu. Weh, Opik. Dia. Naon Bos, makan siang ya? Kebetulan geus lapar ya. Oh, kena dahar we sia marisiana naonan tadi, ha? Tadi teh aya pembelinya tapi rese Bos. Geus karuhan di dieu mah aya aturan dilarang menggunakan telepon tapi saya teh kalah tiis-tiis we teh teleponan Bos. Cek aing teh tuh baca aya aturan dilarang menggunakan HP tapi saya teh kalah nyorongot digeunggeurekeun teh Bos. Nya aing jengkel atuh euy. Untung tegelut ge tadi padahal ulti urang geus jadi yang nonjok kan urang ngajaga citra pom we. Tolol sia. Ku kalakuan sia tadi ge citra pom aing mah geus ruksak tara make polo segala teh ah. Si itu kabur bari ngutruk tadi. Kumaha mun nyebarkeun gosip sia. Kete bebeja ka batur tong mareuli bensin di pom eta. Di dinya mah pagaweana musingkeun kete cenah. Hanjaka aing mah ngarekrut sia. Lain ki Ngajedog lah. Sebenarnya bae ngageunggeurekeun cuman bisa meureun secara baik-baik. Ih, pan eta ge geus secara baik-baik kan si itu ngegas. Geus lah, nu tadi mah bae ngantong sekali-kali deui nya. Ingat tah. Atuh siap moal di deui lah. Tenang we. Kade. Maju terus, maju. Ka dieu Mang, ka dieu. Dia Mang ke arah dia ya. Lila pisan atuh nyetir teh nya. Ieu, kuat. Mangga ka dieu tah, ke belah dieu mangga. Sok. Maju terus. Hop, Redang euy. Aya keneh teu? Ari kadeleuna aya eueuh. Aya. Tah apa? Tong loba omong ek meuli mah. Anjir emang aing salah nanya kitu. Atuh pembeli mah wajar nanyakeun aya eueuhna sesuatu nu ek dibeli. Nah, mending ngalarang-larang sia teh niat jualan teh sabenerna. Sia tah nu katro geus puguh aya keneh malah nanya deui. Mikir. Kakaraeun aing manggih pagawe pom ngajengkelkeun. Sia anyarnya. Gawe di dieu. Kunaon kitu? Pantesan. Terakhir aing ka dieu mah nya. Pagawena teh bageura mah. Aing unggal meuli bensin 2 liter ge sok dibonusan 1 liter aslina tah manya. Ayeuna pagawena model sia-sia mah bebeungetan minta digebug. Ji atuh kumaha bos aing we?
Ek milih pagawe nu kumaha wae ge bisi sia teu suka ka aing mah nya sok wae ek meuli syukur teu kajen. Masing teu dibeli ku sia ge teu nanaon pirage meuli gocengeun sia teu polontong. Ya aing boga carita jeung maneh dengekeun. Jadi sameme sia gawe di dieu teh aya hiji pagawe nya. Pagaweana teh bager pisan sia. Jadi setiap jelma nu meuli bensin di dieu 2 liter sok dibonusan 1 liter. Nya mungkin karena terlalu bager akhirna dia dipecat ku si bos karena ngabangkrutkeun pom. Urang kira ada bingung kira-kira mun jelma kitu dicatet ku malaikatna kumaha tah coba. Ek nyatet amal baik da merugikan nu boga pom. Ek nyatet amal buruk da bermanfaat bagi pembeli. Lieur, tapi daripada maneh mah mending si itulah. Meskipun belet tapi santeuna aya alaeun lah. Sementara sia mah pisan alaeun ti sisi mana wae ge. Sia mah da teu pantes jadi pagawe pom, pantesna jadi tukang dawet. Atau jadi tukang gara badan lah pantes. Hanas babangusan geus ting kerem we ari meuli bensinahan teu. Opik, bio. Oke bos, Ayo naon deui cikene? Iya eta aya pembelinya bos. Terus nanyakeun aya kene teu bensinan nya ca aing teh aya kene lamun beak mah jalan ka pom ge pasti di portalnya bos, bener teu? Terus nah jadi ribut. Nya, terus kurang teh dicarekan we bos da pijengkelen si eta mah. Ek meuli bensin teh jiga nu ek meuli cilok anjir. Meni nanyakeun aya apa eueuhna da mun eueuh mah pasti aya keteranganna ieu lain heuh kan? Tuh, da sia mah teu ngadenge cek aing ge mun ngageunggeurkeun jelema secara baik-baik. Jadah. Tong salah bos. Urang mah geus berusaha secara baik-baik tapi si itu nurus tunjung euy. Terus kumaha deui? Si itu ge nyarita cenah bawa sameme urang gawe di dieu pernah aya hiji pagawe anu bager. Tapi karena terlalu bager pan akhirnya dipecat cenah ku bos. Karena ngabangkrutkeun pom. Nah nu nyieun urang teu ngeunah urang nepi ka dibanding-bandingkeun jeung si pagawe eta bos. Terus cenah bebeungetan juga urang mah teu pantas jadi pagawe pom. Pantasna jadi tukang dawat atau tukang gara badan cenah. Pan aing teh teu ngeunah euy. Nah, dengan si eta ngata-ngatain urang teh sarua aja ngata-ngatain perusahaan, otomatis ngata-ngatain bos. Jadi KBG sebenarnya lain salah urang, regepkeun tah bos. Eta masalah pembeli we nu hiji ngorek. Bener oge sih pik maneh mun dipikir-pikir mah. Nah, akhirnya ngartieun oge si bos lain tadi atulah. Cerdas maneh pik. Isuk maneh libur lah, bisa heula. Ngan libur salilana. Wah, edan. Karena dagang nama komareta bapak nasi karena rebahan itu tidak baik dapat membuat wajan maneh menjadi duri.